Geus saminggu ya pasien nu datang. Apakah strategi kita yang kurang bagus? Atau kita harus merubah segmen pasar? Atau value yang kita tawarkan sudah tidak relevan dengan zaman? Harus sabar. Apapun yang terjadi adalah takdir Tuhan. Tugas manusia hanyalah berikhtiar. Perihal hasil harus dipasrahkan kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan tawakal. Bener oge. Kala. Kekaraeun mana Pin? Kunaon maneh? Nah, Mbak, iya maca artikel dakwah Ustaz Abdul Somad. Si Ablahu sebenarnya bener nyeraman aing. Iya maca artikel, Mbak. Punten, Bah, punten. Bah. Selamat datang di Balai Pengobatan Anti Kemiskinan dan Kemelaratan. Ada yang bisa saya bantu? Bade berobat, Bah. Wih, agengnya. Naon, Bah, nu ageng? Eta, gaji anggota DPR. Oh, Tapi jika anak kenyal oge-nya. Eta, agar anu disuguhkeun di ruang rapat DPR. Mangga tuh mangga kalebet mangga. Mbak, pasien Mbak. Agengnya naon, Bah? gaji DPR. Oh, agar anu disuguhkeun di meja DPRG kenyalnya, Bah. Laras kenyal. Bade berobat, Bah. Mangga. Keluarnya apa aja nih? Iya, Bah, abi teh tuju usaha. Mau usahana sepi, hayang diramekeun deui atuh, Bah. Pilihan tepat neng sumping ke abah. Wabah orang landongan. Usahana naon? Open BO, Bah. Sabar. Janes open BO nu eta, Bah. Tapi operasi penjualan bala-bala dan oncom icalan jajanan SD, Bah. Jajanan SD, Bu. Mohon. Wabah orang landongan deui sangkan jadi rame deui nya. Bu, Ya, Pak. pangianakeun resep obat Abah nomor 2508. Siapa? Siap. Bah, punten, Mbak. Saha nami teh nih? Titin, Bah. Neng Titin. Iya ya sababaraha persyaratan nu kedah disadiakeun ku Neng Titin kanggo syarat ritualna nya. Mung supados Neng Titin teu riweuh, ieu ku Abah terus disayogikeun sapalih. Mungkin Neng Titin milarian kirangna nya. Tah ieu teh aya sababaraha persyaratan mung ieu teh kedah ditebus. Ieu teh aya 7 kembang. Neng Titin kedah nebus 100.000 per jenis kembangna. Kerasa nih. Tadi awis, Bah, teu tiasa kirang. Neng Titin. Ieu panti pengobatan sanes pasar Impres Sumedang. Janten hargina terus pas. Kerasa nih. Nya atuh, Bah, biasa we. Enak ya ku Abah orang jampe heula nya, orang siapkeun heula landongna. Aya 7 kembang, nu kahiji iya bunga mawar di kuburan enggal. Ya. Terus ieu bunga bang. Terus ieu ciompol kembang desa. Anu kaopatna Neng Titin kedah milarian kembang keusik. Terang Neng Titin kembang keusik. Tai ucing. Terus ieu aya kembang api. Ya. Terus aya kembang hati.
Iya mati abah khusus. Pak, kurang hiji deui kembang kol. Oh iya. Hiji deui nang titin berarti milarian hiji deui kembang, gampil ke pali uwi milarian kembang engkol. Dan nang titin ayeuna uwi ti dieu milarian kembang keusik sareng kembang engkol. Ya. Ieu tos aya 5 kembang ku abah disagiogikeun berarti nang titin kedah nebus ka abah 500.000. Ya. Kayak 2 kembang deui nang titin pilarian we di jalan. Ya enak abah dijampe heula nya supados manjur. Mbah ti kidul dugi ka Kaler, ti kulon dugi ka Balikpapan. Mbah ti Sabang dugi ka Madagaskar. Pasihan kajayaan, kasugihan kana titin dina usaha open BO na. Jauhkeun dina pi omongan, deketkeun dana pi duit. Kalaka kaliki kalaka. Kala lompat ke sisi barat. Aing nyaho ngaran sia si Randa Bengsrat. Si Semar datang ke sawah, si Tagog datang ke babat. Kabulkeun atuh bah, pan urang teh balat. Gini. Nang titin ieu landongna parantosa yogi kantun ku abah diibakeun ka Nang Titin. Bah. Kantun ku Nang Titin diibakeun ka peralatan dagang Nang Titin. Insyaallah enjing rame deui. Iya bah, artosna. Neng wios dibayarna teu ku artos. Bah. Teteh, langsung di mana? Oh, tos uih ti pondok pengobatan anti kemiskinan. Teh, pondok pengobatan anti kemiskinan eta mah bohong. Yeuh, kamari oge saya ka ditunya. Niat hayang beunghar, kalah kabalangsak. Erep we duit nu aya teh. Wah, maknya. Duh, kumaha atunya? Teh, eta naon? Landongna? Muhun sauna kedah diibakeun. Teh, salaras nama abdi teh tadi teh bohong eta si dukun eta teh sakti mangraguna pokona mah. Tadi mah abdi mah bohong. Terus teh, tapi nya teh ye pami ieu teh ngaibakeunana teh aya teknikna. Wah, maknya nah si abah tengah wartosannya. Tenang teh. Masalah kieu mah kecil. Saya mah geus pengalaman. Mungkin ku abdi libakana kerja teh. Duh arisin atuh ngarepot Serius atuh teh. Kan sama manusia harus saling membantu atuh teh. Ayo. leres tengah repotkeun Ayo teh. Bilih anak capek. Ayo teh. Ayo atuh. Alah, dasar capek ngaibakan perawatan masakan abi. Terus capek dah teh. Santai teh. Aku sangka tenan we nganggo santai supados bersih.